Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah sakumaha dauhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nah. Aing geus datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qadat fi baiti hadiu pe di imahna. Nyana dapakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci kunya awang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini jayatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa keke. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hafal lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sih ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Iya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masyaallah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur. Loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang. Nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud. Allah karim. Mantap cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna. Loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayyumsiku Allahu anil asam
wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa manu aing ngantak lamun saya yang kalem berarti geus lain nu aing deui puasa manu aing berarti lamun saya takabur lain nu aing deui puasa manu aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa manu aing ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajiz bihi aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiran wa batin Allah karim memantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah respen jasa kajelema anu nahan nafsu birah nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese iya loh hese nah orang sabulan ya satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah ka meuneun geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja Masya Allah nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum hawa ye doana pohara jasa ye bisa sekali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa ikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan yang mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal taya Siti Robaiatul ya iya tah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta tah ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieunana ieu mantep jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir
lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunya di dunia teu hayang pangmikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngarempot deui jeung mal dibaca kan mal doa teu kira-kira saja tadi dah mana ditalar aja kieu mah wah senang ngawarung bangkrut aing. Tadi dah mana sepejeknya lah hayang lah sakana. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mau poho ka Gusti sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu-kira tah doa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang neuleuh doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang neuleuh ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah Gusti teh mah di sorga bae tuh mangga teh mah nu kos kitu mah malah di neraka mah ya tuh sabada cek eta teh geus kos kitu bae kula mah hayangna ndek ditalar ndek itu kuat dong tah ngadengin orang kos gitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ya mah ka anaknya ulah cek sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebabna begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah emang kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aja ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing bikin hukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tatangga susah kajeun penting ka sorga anak susah masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja yang nama mun neuleuh tukang karung yang nama jariji jariji sama aing saya kubahan dari kebocor aing para doa ya Allah sakitu bae abdi bah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hati tina cinta kasalian Allah bisi di jero hati aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah beusi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah Allah bae ieulah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat piti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sir manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang
nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakitu atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al-insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia, tapi manusia embungan hayang ka aing bae, sareng gitu. Matak wa ana sirru, geus jelema anu datang ibadah, datang ka zahir doang. Iya ibadah zahir. Aya nu datang ka qalbu, ibadah qalbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan, ulah beuteung dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sungut ilukeun puasa. Abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamanggeus timur salin jeung nabiyin aya para aulia Allah. Urang minimal eungkeut-eungkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun cak Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaum ilal ju', ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada. Setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Kaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung, simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan. Khusus simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah simkuring ngahampura. Di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong, ditanya motif naon ku ayana sakitu. Berusaha orang di dunia simkuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu, walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep simkuring teu bendu tur ngahampura. Nu jelas urang silih hampurakeun, urang silih doakeun
mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelema nu iman Ahok mundur iman ke Allah nya nama jeung reng-rengan Ahok urang nu iman asup ka ayat eta entek loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saetik sering kunjungan ke masjid ke majelis taklim ke pengajian pas gubernur nu ieu can pernah kunjungan ke majelis taklim deuk naon nya hayang disundatan sundatan bisa jangan. Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipardukeun ka aranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu ternyata puasa mah umat nu bara heula ge di syariat kama kutiba alal ladzina min qablikum jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud dan selanjutnya kaditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah komo nu ngaran kebo boro-boro beurang nya nama di kandang na bae ge ngunyem bae. Eta kebo bari depa bari nangtung teu pernah eureun kebo mah nah manusia ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng eta ge sarua deres teu pati gede teuing pelen mah gede eneng ieu mah geus mun di luar aya nu bari ngopi toel sia eneng kahebatan hewan teh hampir seluruh hewan karar itu baik terus bae nyatuan hewan mah tanpa pamrih manusia ge lamun terus bae nyatuan tepati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen jangan bedakeun manusia jeung hewan ieu secara tabii watak gurizah adalah ku puasa ngabedakeun antara manusia jeung hewan secara filosofi mah akal fikir mantek mah nah urang teh aku ari mayedeuk dibentuk ku Allah supaya bener-bener jadi manusia maka tiba heula puasa mati zaman Kangjeng Nabi Adam terus Kangjeng Nabi Idris terus Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi kadieuna terus Sulaiman Daud terus datang ka Kangjeng Nabi urang ieu instruksi puasa mah aya sababaraha profesor meneliti sababaraha doktor meneliti Jerman Amerika, Prancis aya bahasa dina Al-Qur'an kama kutiba alal ladzina min qablikum coba di Injil mana instruksi puasa coba di Taurat mana instruksi puasa coba di Zabur mana instruksi puasa ternyata di Injil eueuh di Taurat eueuh nyana kaget
dokter meneliti ternyata laporlah ke profesor Islam disengserikan ku profesor Islam ku dokter Islam lantaran mual bohong Al-Quran kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teliti kembali, ternyata ku barisan Kristen ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam. Begitu aya seorang dokter di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kagetnya. Ialah keistimewaan penelitian ahli agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali terus Injil, Taurat dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh berarti Injilna tahrif. Lain Injil asli. Ketika baca Injil asli aya. Geus kajeun teh mah sakadar carita. Urang mah deuk aya deuk eueuh teh mah urusan nyana. Urang mah kitabna Al-Qur'anul dina Al-Qur'an aya instruksi puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga jasa. Aya parentah puasa teh bunga jasa. Teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam. Nu mantak bunga, Masya Allah. Ketika bukana jeung rujak, indah jasa. Indah jasa. Peuting teu eureun-eureun nyatua. Eureun ngees bae. Saur pohara jasa. Dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa. Ya, eta kan ku bunga berarti. Bunga. Bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sepatu. Meuli sendal, meuli baju, kolot-kolot boloon. Lamun urang bungahna kuno karar itu eta mah bungahna bunga hawa nafsu. Lain bunga ku eta bunga teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuku rahmat, bulan Ramadan teh pinuku magfirah. Masya Allah karim, di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan sakikituna bae, tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan. Hei Ramadan, awas, ieu mah bener-bener bulan anu ku aing sangat dimuliakeun. Ulah sekali-sekali maneh nyatat kagorengan ka umat aing. Ulah dicatat tuh goreng-gorengan bagus bae. Masya Allah, urang ge kaget ge di akhirat. Artinya kaget nonton TV unggal penting catatan eueuh. Ka neraka mah tetep sih. Ieu gede-gede penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan. Hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah ilok ibadah, tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi, nyana make pakaian nun pake karesep kujana, nyana salat, nyana puasa biasa bae. Jadi nyana mah sataunna ngan bulan Ramadan doang ibadahna. Asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui. Segitu bae teh nyana mah. Nah ditanya, Isya aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah. Wow, bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho. Ngadenge aing ti kiai-kiai. Mantak aing sok mabok Ramadan tutup.
aing sok zina Ramadan mah henteu aing mah pokona mah geus tilok salat aing Ramadan mah salat geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang aing mah bungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah Allah teh ngahampura manya aing deuk dihampura teu bungah mantak aing mah bungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuku rahmat pinuku magfirah aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing satahun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal paeh di bulan Ramadan. Paeh kaimpi ku ahli Allah ditanya, Aisyah kumaha di jero kubur pertanyaan alhamdulillah salamet cekeun. Jadi penghargaan ti Allah geus dibere surga. Nu bener sia. Eta sebab boga amal naon? Amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan. Disambut song-song ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan. Ta eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab di akhirat geus disadiakeun sorga. Geus bejaan ka urang lembur. Bejakeun ka urang lembur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sajen mah los ya deuk apruk-aprukan ge. Asal Ramadan bae kitu geus. Geus kitu bae geus pokona mah. Pokona sia bebas asal Ramadan geus bebas. Bener kan cak kieu uci tagakeun kitu ka ditu ka kieu uci. Geus pokona bebas bae eta. Ngeunaheun pan. Mantep jasa. Masyaallah geus urang ge alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Yajibu shaum Ramadan bi adi umrin khamsah. Wajib dilaksanakan puasa bulan Ramadan di mana geus aya salah sahiji perkara tinu 5. Hiji bikabali Sya'ban 30 yauman istiqmal tanggal hiji bulan Sya'ban teh salasa nurutkeun cek hisab kopi salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo ngahenen karasa jero. Ta eta istiqmal garana bikamali Sya'ban 30 yauman. Ini sebab bulan Islam eueuh 30 hiji pas 30 tingali malam 30 can hilal sikmal ke hiji. Nomor kedua biruyatil hilal kadeuleu bulan sabit hilal bulan sabit aya qamar bulan purnama hilal bulan sabit. Nah neuleuh bulan eta geus sarua wajib ngalaksanakeun puasa ku sebab ru'yatil hilal jangsa di hak madra'ahu di hak jelema nu neuleuh sanajan fasek nyana neuleuh nyana pasek wajib bae puasa. Sebab cek Kanjeng Nabi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Cek ahli bilagah ma bade istikhdam sebab liru'yatihi balikana hilal Ramadan aftiru liru'yatihi Syawal. Cekah yang Nabi puasalah marane kabeh liru'yatihi sabada neuleuh bulan sabit Ramadan. Bukalah marane kabeh liru'yatih lam bimada ba'da sabada ningali kana hilal bulan Syawal. Mun teu kadeuleu fa in gumma menung misalna alaikum fakmilu iddat Sya'ban 30 istiqmalkeun 30 poe. 2 nomor katilu bisubutihi tetep dah hilal
yakiman lam yarahu bi adli syahadah bagi jelema nu teu neuleuh kana hilal urang di lembur eueuh nu neuleuh perkabupaten ge eueuh nu neuleuh hanya ada beberapa gerintil nu neuleuh hilal ngangsongkeun nyana ka qodi diterimalah ku qodi dengan dalil-dalil dasar-dasar anu otentik maka qodi memberitakan untuk umum bahwa besok jatuh tanggal 1 Ramadan dengan terlihat hilal oleh Fulan bin Fulan di daerah nah etalah wajib puasa ieu nu sok kurang dilaksanakeun hiji kudu jelema nu adilna adil syahadah lain adil riwayah nomor kedua syahadahna kudu syahadah hisbah karena Allah la marjua biha thawabad dunya ulah aya muatan gaji muatan dibere muatan organisasi muatan politik ulah aya ieu mah syahadahna kudu bener-bener hisbah teu jalan di Indonesia kos kieu sebab di urang aya tim ru'yat digaji ketika digaji lain hisbah ketika lain hisbah boro-boro ahli tasawuf ahli fikih ge geus teu narima ai kudu dibejakeun terang-terangan makos kitu kudu nu bener-bener lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsur muatan organisasi NU kieu Muhammadiyah kieu mawat maneh masing-masing geus lain hisbah nu kos kitu utusan ti berbagai partai aya jangan dukung ngaluhurkeun partena masing-masing hitunganna ge masing-masing lain hisbah nu kos kitu mah teu meunang diandel kos kitu mah kadenge ku ceuli sia eta kos kitu kuduna syahadatu hisbah tim bisa dibentuk ulah dibere duit ye cenah aing mah embung leumpang antepkeun kana mabur nah kudu dibere duit bang kana aya unsur-unsur nah di Indonesia nu tim diterima ku negara lantaran aya plot nu di luar tim sanajan bener nyana kerda Allah teu diterima geus menyalahi aturan geus sabodo kula mangan sakadar nyaritakeun doang dek nurut sia kana kos karar itu los pokona ngabimbangkeun umat teu beres teu kos kitu mah kudu karena Allah ulah aya nanaon ieu mah memehna geus diberitakeun waduh masuk tim ru'yat lumayan ya ada berapa gitu ya geus teu beres 2 3 kaopat bi ikhbari adli riwayah aya berita ti jelema nu adil caritaanana mausukin bihi nu kaandel caritaanana eta mah endeuh menusuk hati ngabenerkeun atawa henteu nu jelas aya berita ti jelema adil caritaanana bahwa ru'yat telah terlihat hilal telah terru'yat wajib puasa atawa itu ghairi mausukin jalemana teu kaandel cuman asup ka lubuk hati dalil-dalilna dengan jelas ucapan-ucapanna dengan jelas padahal mah ieu jelema ucapanna biasana mah teu kaandel tapi saat ieu mah urang percaya bisa dipercaya wajib puasa. Nomor kalima bizanni dukhuli Ramadan sangkaan asup bulan Ramadan bil ijtihad dengan ijtihad biman istabaha alizal
bagi jelema nu keliru aya jelema di penjara can aya informasi kumaha-kumahan nyana utang-hitung sorangan di jero penjara ternyata cak hitungan nyana poe anu puasa teh wajib ngalaksana atawa di gunung sorangan bae informasi di kota di negara nyana hirup di gunung sorangan bae ijtihad lah hasil ijtihadnya wajib dilaksanakan puasa atawa di kutub baheula kuari manggeus eueuh anu teu kasorang ku informasi ieu mah keur carita kuari maka kutub-kutub informasi terus aya wajiblah puasa surutu sihatihi arba'atu asya hari syarat sana puasa ya opat hiji agama Islam ahok tesah puasa artina kafir mah Kristen Katolik Buddha Konghucu Hindu tesah puasa lantaran kurang syaratna di antara syaratna kudu beragama Islam. Jadi ayat syarat mamaya tawaqqafu wujudu syai'ala wujudihi sesuatu anu tawakuf ayana perkara kana eta kana wujudna eta perkara kos salat ya syaratna kudu wudu berarti lamun teu wudu teu bisa salat tapi aya mah wudu henteu kudu salat ge henteu naon ngan syarat sahna salat kudu wudu eta syarat ngaran iki sarua syarat sahna puasa kudu beragama urang mah alhamdulillahirabbil alamin lahir ka dunya urang geus terbentuk Islam lantaran indung bapa urang Islam urang mah lahir ka dunya geus teu hese capek hese beleke langsung geus melongpong lawang sorga tinggal ditutup apa hentupna dua aklun berakal yakni tamyizun geus jelema nu teu tamyiz kaya ning edan atawa sobi budak letik ta eta teh can tamyiz eta encan wajib aca teu sah puasa na lantaran kurang memenuhi syaratna kudu boga akal ketika budak ieu ngalaksanakeun puasa bae training ieu ganjaranana engke jang indung bapana tilun nikoun min nawi haidin suci tina sebangsa haid nipas wiladah na ieu kudu suci tina eta bagi kaum awewe lalaki mah eueuh haid paling nongtot bool eueuh haid di bajang kaum wanita kudu bersih tina haid nipas wiladah haram awewe nu keur haid puasa haram sanajan jana ahli puasa tetep bae teu meunang puasa nomor kaopat wa ilmun biqaunil waqti qabilan lissaum nyaho ayana waktu narima kana dilaksanakeun puasa nyaho ka waktu puasana kos urang kuari dek nganyahokeun waktu puasana iraha ke insyaallah urang jelaskeun syarat wajibna puasa aya tadi mah syarat sahna puasa kuari mah syarat wajibna puasa 5 hiji Islam urang alhamdulillah geus kawajiban puasa kulantaran syarat wajibna Islam atuh jelema murtad ge lantaran tata dina agamana Islam nya kewajiban puasa ngan teu sah kuari mah lantaran nya kaluar ti Islam bongan tata dina Islam
jadi kewajiban puasa jelema murtad kulantaran nyana teu puasa disiksa ke di akhirat. Nomor kedua taklif balik berakal budak letik nu edan nu ayan mabok teu wajib puasa. Nu wajib puasa mah nu kataklif ku syarat jelema balik jelema boga akalna sampurna eta wajib puasa. Katilu itokoh kuat ngalaksanakeun puasana. Aki-aki nu geus kolot aki-aki mah kolot aki-aki ngoraja. Aki-aki nini nu geus karolot nu geus teu kuateun puasa ieu teu kudu puasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Teu kuat puasa teh lantaran geus aki-aki teu geus nini nah eta teu kudu puasa. Urang ngeuneuh aki-aki jeung nini emang teu pati resep ieu sebenarnya. Urang lalaki neuleuh nini ribet sebenarnya. Geus eueuh pikahayang. Tapi eta Kiai Akik ngimpi, Syekh Akik teh seorang kutubul aulia, ngimpi kapanggih jeung nini ukuran umur 100 tahun tapi maka sedo maka bola-bola Masya Allah lipen hebat jasa ya Allah ya Rabbi make ieu lagi non ngaranna wedakna aya meureun bangsa 2 cm. Wah, hebat das. Make lepis. Ya Allah. Ya lili bengking bongkok make lepis. Biasa make kaos biasa. Ya Allah. Jadi saya Akik teh bingung ngagerokeunana, ai digerokeun neng geus kolot. Ai digerokeun nini pakaianna pakaian si neng. Nya kumaha ngagerokeunana ya digerokeun neng cek teh. Ih, neng cek teh. Nini atuh ya mah. Oh atuh ka Derni. Ih, nini neng atuh. Ih, si kumaha cek teh. Ai ka dieu tuh ning ne atuh. Neng ni kade aya naon sakeun ieu bandek ditanya bae ai nini nu sebenarnya saha ieu kieu ini lain kitu asana ku teu pararantes ieu kolot-kolot pakaian kos kieu nyana seri bari senyum teh ya Allah aju matana biasa ting tung gitu cek saya kita ieu udah gede ada gede amat laga nini baik ya sadajan dikicepan gitu hayang gak sia tapi nyana ngicepan biasalah awewe mah kos kitu komo jahe mah sujam senyum ngadeketan ditanya deui ku si Akik ai nini saha nu sabenerna kula teh dunya cekeun oh dunya cekeun kula dunya kula geus kolot ngan kula ngahajat cekna make hiasan supaya jelema tertarik. Waduh atuh dia kos kieu mah jelema meureunana hampir tertarik kabeh ka ini. Alhamdulillah cekna. Biasanya lagi nyebut alhamdulillah paseh alhamdulillah. Alhamdulillah cekna loba jasa jelema nu tertarik ka ini. Komo lamun di deuleu di tukang mani nini teh atuh teu kadeuleu kolot da ieu mah buuk di blow gini tak jadi dunia teh geus kolot ngan dihias geus lamun aya jelema dagang karung ngiprik-ngiprik karung berarti eta teh keur ngiprik-ngiprik nini jelema dagang di toko berarti nyana keur nungguan nini Deres teman udara ragang kabeh kita mah. Ieu kiai nu ngudag-gudag dunia berarti ngudag-gudag nini. Nu ceramah neangan dunia berarti Al-Qur'an ojol jeung nini.
ya Allah itu orang namun dikitukan bang masya Allah ini bengki katilu kaopat wasihatun jeung sehat wajib bagi jelema nu sehat di bulan Ramadan ngalaksanakeun puasa Ramadan sebab geus mencapaikan syaratna nu penting manehanana sehat lamun gering teu kawajiban puasa wajib puasa gering. Ustad kami mah jawara. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan. Keur ngadahar goreng sangu. Ustad isuk-isuk ngadahar goreng sangu. Kagetnya na. Eta teh geus ka 10 poe, 10 poe Ramadan. Nyana nanya ka pemajikanana, ka eta ka jawara. Emang teu puasa gitu? Cicing bae. Emang teu puasa pemajikan anu ngomong. Ulah ada omong Ustad. Deres tahun ieu mah menang 7, tahun kamari mangan 3. Geus deres ieu kemajuan sakena. Sugan tahun hareup 10 lah. Eta Ustad kaget neuli jawara teu puasa di bulan Ramadan. Tapi didereskeun kene ku pamajikanana sebab tahun kamari menang 7. Tahun kamari mah 3. Jadi geus hebatnya 7 ge teh mah geus. Masyaallah, nyana bisa ka sorga nyana tak ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ukuran 7 poin. Ka dituna potong. Nyung serbat tu kajian kokoa. Allah karim. Jelema lamun di bulan Ramadan gering teu wajib puasa. Teu wajib puasa muriang mah Allah mah murah jasa. Geus sia mah nu mantak wae digeringkeun geus supaya ulah puasa. Ulah puasa engke bae gobo di mana geus sehat kara kodok gering teu kudu puasa. Allah karim. Mampang jasa ibadah jeung Allah. Bulan Ramadan urang giring kemudian teu puasa ke itu kodoan Syawal can sehat kana bae Hafid can sehat kana bae Muharram haji can sehat kana bae Muharram kaburu pae urang Muharram pae teu masalah engke lamun ditanya kunaon teu puasa bulan Ramadan Gusti teu kudu nanya ka abdi Gusti mere gering ka abdi nya di bulan haji mah ku aing disehatkeun encan pati sehat sia lamun puasa mah ngan sia bebejana bae ka batur gering keneh aing mah hanya hopan ka sia di heuh oge nya neraka sia bisa dibohongan emangna urang yang polisi bisa bohong jeung Allah mah bisa bohong kajian kuku bahagia sehat henteu sebab nu boga sehat Allah anu boga gering Allah nu maha uninga wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma maha kawasa Allah ngamat mencakup pangeran urang ilmu na seluruh perkara nu teu kajauhan ku Gusti Allah inggis urang lamun kos kitu wa iqamatun jeung cicing di lembur teu ka mamana urang cicing di imah di lembur urang teu ka mamana wajib ngalaksanakeun puasa ketika urang berangkat nyaba ka Bandung meunang buka sanajan urang tenang-tenang dengan kautamaanana doang urang lamun berangkat ti dieu ka Bandung ti dieu ka Surabaya meunang urang buka cuman antara Abdul buka jeung teu Abdul kumaha kamasyakatan ketika orang di perjalanan aya masyakat Abdolan buka ketika orang teu aya masyakat Abdolan kene puasa da mah kembali ka diri urang nu ngarasakeunana arkanuhu ari rukun puasa teh aya 3 hiji niyatun lailan likulli yaumin fil fardi niat puasa ti penting niatna antara gurub jeung fajar didinya niat meme magrib niat terjadi bada fajar niat terjadi jeung niat tak kudu unggal penting
temenang urang niat sekaligus nawaitu soma syahri kulli terjadi cek mazhab Syafi'i mah kecuali mazhab Maliki mantak dipakai baca ku urang baca abeh ketika urang poho ganjel pakai ganjel mazhab Maliki niat eta geus di awal urang nawaitu soma syahri kulli kuring niat puasa sabulaneun jek mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa kudu unggal peuting bae niatna kumaha niat nu paling ringan nawaitu soma godan min Ramadan cukup niat puasa isuk bulan Ramadan jadi geus sakitu pangsa etikna niat kos kitu cek Kanjeng Nabi malam yubayyitu syam qabla al-fajri fala syamalah sajelema anu henteu ngendongkeun puasa ieu niat memeh pajarna maka terjadi puasana jadi kudu niat di peting unggal peting paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan jadi sakit urang dipagahan ku Syekh Nawawi ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya ulama sadunya nyana lain lalagaan terkenal di Al-Azhar di Mesir di Turki di Timur Tengah pohara Syekh Nawawi teh lain lalagaan nah ngamagahan ka urang cara niatna anu sampurna nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala sakali deui nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani ni bulan ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala aya nu ribut di lembur ramadhana jeung ramadhani cek aing ramadhana ramadhani aing mengaji ramadhana sia ramadhani isuk da teu parwasa kabeh perbutan ramadhana geus dek Ramadana teu dek Ramadhani teh sarua bae lamun hayang tegep Ramadhani lantaran diidopatkeun pagahan anak urang incu urang niat mah ti penting geus magrib urang niat noh besi ke poholah begitu dur magrib langsung nawaitu soma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadis sadatillahi ta'ala beres jadi atawa pas inget ke salat magrib imamna babacaana lila maca surat kuduna qul yaqulhu ieu sabihis magrib sabihis hayang keren meureun nya marum qori lah qori kurang pati kaondang mal salah ieu surat sabihis jadi kulantaran kesal jangan niat di salat niat di jero hate nawaitu soma godina dari fardhu syahr Ramadan jadi bae di jero hate salah atawa mantes isa ngopi ngarokok inget can niat nawaitu soma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadhihi sanat lillahi jadi penting-penting we keur kumaha bae lempang niat diuk keur salat diuk keur nonton TV ge jadi bae poho reup ke jero kamar sare jeung pamajikan jima jeung pamajikan pas bejeunaan de kaluar cai mani ingat aduh cek pamajikan aku naon ka atuh ngepeten awan sabari cek kana jadi bae masalah babari jasa Masya Allah malah mas sunah ditambahan nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala atau ditambah hiji rukun puasa teh niat ti penting unggal penting lamun pohon teu niat awas
diancam hiji wajib imsak. Artina imsak teh teu meunang barang dahar, teu meunang nginum, teu meunang jimekos nu puasa bae padahal status teu puasa. Wajib imsak bari kaayaan teu puasa ke wajib qada. Jadi lamun nyana dahar, mun nyana barang dahar diancam ku Gusti Allah disiksa 2 kali. Anu bantak wajib imsak kurang sanajan teu niat teu puasa, mun teu niat status teu puasa wajib imsak. Nomor kedua rukun puasa tatarku muftirin, ninggalkeun nu mantak ngabatalkeun kana puasa. Naon min usuli ainin liman fajil maktuh, ya dahar, ya nginum, ngasupkeun benda, ngasupkeun ain karena liliangan anu terbuka, ya celi, ya irung, ya mata, eta batal kudu ditinggalkeun eta. Wa min istiqatin termasuk ngahaja-haja utah keur puasa batal. Man zara'ahul kai ay galabahu saymun falasani qada. Wa man istaqa'a falyaqdi. Jelema anu boga panyakit 7 berang puasa berang, ai prak datang penyakit 7 puasa naon utah, ieu mah teu ngahaja-haja utah sorangan teu batal puasa. Atawa naik mobil marum urang kampung, orang kampung yang naik mobilnya ada di dia ke Banten datang ka Cikupa geus puyeng jaknya tatangkalan gunung lalempangannya aing cicing bae pas kitu mimitianana kabeh lempangnya na cicing mulai geus teu bisa dikendalikeun atuh urang kampung mah kitu langsung heuk utah borosot ta eta teu batal lantaran teu ngahaja. Tapi lamun kieu mah aing teh lamun sok naik mobil sok utah ngahaja aing mah hayang utah. Naik mobil hayang utah maksudna batal. Lamun ngahaja-haja utah deuk kumaha bae carana batal puasana. Tapi lamun utah sorangan henteu. Termasuk wa min ikhadi kullil hasafah. Ngasupkeun hasafah batal atawa nu kaasupan hasapana batal atawa ukuran hasapah mun eueuh hasapan batal. Sing hade besi awewe mah kaasupan ku aya misalna naon kitu ngaranna aya bonteng letik gitu kunyana di lumayan-lumayankeun di asup-asup gitu rada kajero satu batal sarana. Masya Allah karim. Kahiji niati peting unggal peting nomor kedua ninggalkeun nu ngabatalkeun kana puasa. Ya dahar yang nginum, yang ngasupkeun ain yana benda kanu terbuka, ya mata ya celi irung termasuk ihlil barinyana ingetur karep sorangan batal puasana kecuali jahil ma'dzur bodoh anu dihampura kaya ning anyar asup Islam kakara kesa minggunya na tadina Katolik can nyaho bag-bagan puasa sugan teh mah puasa teh asal teu dahar teu nginum bae ai kitu mah bangsa kitu ngasupkeun benda ka mata ka ceuli dan lain sebagainya pajar teu batal nyana kos kitu batal non teu batal sebab ma'dzur nama sebab dahar keturunan aku Kristen asup Islam oh tisu datang jam 10 ngadar wudu
terus ke jam 2 dahar deui tanya kok puasa bahasanya gimana ya tuh puasa nggak makan nggak minum dari kapan tadi dari jam 10 oh tadi pagi jam 10 nggak makan uduk terus saya puasa lagi sampai jam 2 makan sekarang udah puasa lagi jangan ada cek orang ini masa tahu nggak kuat yang puasa kos gitu tapi jana mah makzur masalah emang can nyaho urusan ada salah tahu kos gitu makzur anyar asup Islam lamun disuntik lantaran lain manfatin nafsu suntik teu batal sanajan diikhtilafkeun tetep teu batal lamun urang disuntik da ieu aya nu ngateu batalkeun lamun utamana teu batal kubaha lamun diimpus sarua bae diimpus ge sebab tama lain melalui manfaat geus lamun urang muriang kemudian diimpus teu batal puasana atawa urang diimpus hayang seger teu batal puasa asal diimpusna ieu melalui lain manfaat kadi mah kadarah lain ka jero lain ka jero beuteung lain ka urat-urat anu pertalian jeung beuteung tapi ka dieu di dieu kitunan ngadileungeun diimpus teh aya nu ngabatalkeun aya nu ngahenteukeun diikhtilafkeun ku ulama nu utamana tetep teu batal sebab lain manfaat mun hayang seger impus masyaallah beda jeung tatu lamun tatu mah tatu raheut lamun urang raheut di dieu jero kemudian ku urang diasupan obat tersebut terus dilesep ka jero lain di dieu tatu da di dieu atawa disirah bisa asup ka jero terus bisa batal tapi lamun ditonjok make jarum diikhtilafkeun teu batal nomor katiluna wasaimun jelema nu puasana itulah rukunna hiji niat nomor kedua ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa nomor katiluna nu puasana etalah rukun puasa wajibu mal qadaya shaumi al kafaratul uzma wajib disertai dengan godoan puasa wajib dibarengkeun jeung qada teh kitu kafarat nya wajib qada nya wajib kafarat urang lamun nyaritakeun kafarat dina fikih loba aya kafarat yamin aya kafarat dam aya kafarat nazar aya kafarat ieu jadi ulah kaliru tah urang teh lamun carita kafarat teh loba urang munggah haji tamatu atau kiron kafarat dam ngaranna bahasana teh kafarat kene dam eta teh bisa kitu ku hewan bisa ku puasa aya kafarat yamin urang sumpah kemudian nebus tina sumpahna na eta teh bisa sedekah 10 miskin atau puasa 3 poe kafarat yamin ngaranna aya kafarat deui ieu ieu disebut kafaratul uzma ieu ma itsqu raqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin an aibin Zaid bulan puasa panganten anyar tenang-tenang bae nyana ngalaksanakeun puasa sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe barang asup ka kamar pamajikanana keur sare teu make calanan nang karak ceknya teh waduh nantang nih atupan langsung ayeuna neuleuh kos kitu mah bobogaan kan huda sedengkeun cek ulama di mana-mana zakar hudang akal leungit tuh kan
asal zakar hudang zalal akal. Masya Allah, idza qoma zakar zalal akal, di mana nangtung bobogaan akal leungit pohonnya leng teinget di bumi alam ngaranna ge panganten anyar gubrag wae langsung pamajikanna inget bae inget teh sarua bae lah diantepkeun sarwana. Kesimpulan maki saya jima jeung pamajikanna di bulan Ramadan tanpa ngabatalan deui puasana batal didenda kudu mayar kafarat. Cing hade naon kafaratna? Kafaratna di samping ke kodok kafaratna nyana kudu ngamerdekakeun abid anu mulus ulah aya cacat anu mun digawena ieu eueuh cacat kana pagawean eueuh di urang mah rokobah teh di mamanda ge kuari mah eueuh ganti atuh kudu kumaha saumu syahraini mutatabi'ain kudu dibayar kafaratna 2 bulan puasa berturut-turut. Caknya na boro 2 bulan nih cara genep wae geus naik komomun 2 bulan lamun teu bisa puasa 2 bulan berturut-turut yut'amu sittina miskinan mereka daharan 60 miskin likullin minhum muddun min ghalibi kutil balad al-mujid fil fitrah saurang-saurangna samud jadi 60 miskin 60 mud beas anu bagus bahkan ditambahan deui mun aya ku samping 60 ta etalah dendaanana. Mantap sih hade bulan puasa lain panganten bae sanajan geus kolot ge hari kira-kira bakal teu tahan maulah sok kadeket-deketan pamajikan maning tipeting bae 2 kali 3 kali. So masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma. Tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nya nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum gakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma. Kayak ge Sidina Ali maupun gede syahwatna lantaran yen mau gagah. Jadi begitu azan teh maghrib Allahu akbar nya nama lain minum jai Zam-Zam cekel pamajikanna tangkarakeun ces. Jadi jangan nggak buka adana ku eta tuh masalah urang ge pas adzan Allahu akbar nonggeng sia. Aduh Masya Allah jadi nggak buka adana make eta masalah. Wajibu mal qada'i al-imsakul lisam bisasitati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji alawalu fi Ramadan ala fi ghairi alam muta'ammidi muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta jana doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak. Nomor kedua ala tarikin niati lailan bil fardi petingna teu niat lalaworanya nati peting teu niat beurangna wajib imsak nya wajib qada. Nomor katilu
laman dasaharazonan bakalil babana khilafu nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neule jam setengah opat kebeneran jak nyana jelema serpi jana dahar beredar nginum beres nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat jak nyana tapi kadeuleur ada berang ye kagetnya lagi barang di deuleu jemna tetep setengah opat kene bae ieu mah horenganan innalillahi jemna Masya Allah Aisyah payah tuh tadi kubur iya horenganan jemna setengah opat bae nyana horeng dahar teh ba'da subuh eta kan nyana boga sangka peuting ternyata berang wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum terus tetep wajib qada poe eta sing ade nomor kaopat alaman aftaradonan li gurubi zonan al gurub pabana khilaf itu ieu mah buka nyana es barang es sudah kasorean biasana kan puyeng tah udang sore mah leng oh geus peuting cek ngana ieu geus magrib kajian gugu barang neuleuh lalai halal liber baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran kuari mah teu lalai kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran berit kuari mah geus teu sieun ka ucing baheula mah pan ngobrol di alam berit teh ngobrol jeung berit ngobrol teh jeung berit deui buaya ngobrol jeung singa ngarobrol di zaman baheula teh ngakuari ge ngobrol ngan urang teu paham hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah buaya ngobrol kapanggih di sisi walungan jeung maung selamat pagi cek maung pagi cek biasa ngobrol gimana kabarnya baik-baik saja cek tidak ada masalah bagaimana di leuweung juga enggak ada masalah cek ngobrol biasa kuari geus sarua teh tapi cek buaya kula aya kesedihan zeti naon masalahna jelema zalim ka kula cek pelebah mana zalimna aing teu naon teu kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah boh wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena emang kunaon salah setik cek ngana teh awas aya buaya salah setik aya buaya kitu onam kulan teu pati risi ieu nu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cek ngana teh teh kula nek jasa cek ngana disebut air mata buaya pugunya anu buaya eta ngobrol mau teh ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha ieu urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan heueuh atuh tu imah itu bae beurit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di mah urang loba beurit tah eta teh introspeksi bahwa puarting urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu nah kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina beurit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sieun beurit indit ucing teh pamatian beurit ucing teh pamatian beurit geus embungeun beurit mun aya ucing tah zaman kuari mah begitu beurit neuleuh ucing kecil ucingna teh majegan rombongan urang geus gede cek teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag beurit kuari mah beurit ngudag ucing sieun anu ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya Masya Allah jadi lamun urang carita-caritakeun tentang hewan penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh masyaallah geus sempurna kabeh
Ya Allah, datang Kak urusan setan geus sarua. Dina bulan Ramadan teh supidati syayatin. Dirantai setan. Setan teh dirantai. Ugligot abwabun nar. Lawang neraka dikunci brek geus ditutup, dibuka. Futihat abwabul jannah. Lawang surga dibuka kabeh blak. Ku ari teh lawang surga dibuka, lawang neraka dikunci, setan dirantai. Ngeunaheun diasakan. Masya Allah. Eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah, ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan. Coba Gusti, setan teh musuh Gusti, tapi abdi can pernah neuleuh ka setan, abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti, tapi abdi can pernah neuleuh. Pang buktikeun coba setan. Lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah. Hei akik, mana lembang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata ininya ya langsung nyana lembang bener aya kaget cenah ge si setan teh lain lantaran ieu bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa. Ya Allah, make jas biasa kasep. Ih cek deret depan setan teh dina benak hatinya na jore, setan teh dina benak hatinya na tapi kasieun, tapi bekase ganteng setan. Ya Allah ya Rabbi, pan aya setan make jas makan pohara. Ya Allah ya Rabbi, kadang make BHS. Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada goreng teu kudu disalaman ya setan mana karena di istirahat segala lah aja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang gunaon gitu itu gunaon teu diganggu mana itu ente kunaon cek lain atuh pan atuh keke kumaha nya lamun teu ganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula cek nya si akik ge seuri bae masyaallah geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan Aisyah itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh tadi ganggu kiai itu. Ganggu atuh Gus ya. Ainu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah. Teu kudu diganggu ge tah mah geus ngubrus. Ari ieu mah kiai ieu. Kula ngaganggu terus bae ge beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae. Datang ka kula mun ngadeukeutannya panas. Manda kula geus selesai jasa geus mending istirahat bae mampu ngaganggu. Istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh. Ku komandan ge kumaha kula laporanana. Tah jadi setan teh setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana. Lantaran teu kudu diganggu cek nyana. Aya anu nyana ge hese. Geus bedang saminggu deui. Aya warga datang ka nyana. Waalaikum ka Kiai Akik. Waalaikumsalam. Kula teh Kiai. Data dina kula muryangan bae ka hiji. Nomor kadua kula teh dagang amruk deui aju kula nazar. Lamun aing sehat jeung aing dagang maju, aing nazar dek sodako ka setan. Kira-kira nazar. Ya alhamdulillah Kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat, dagang atuh alhamdulillah. Na ieu nazar kula sah tah henteu. Sia mah boga masalah kos kitu cek Kiai teh. Ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas. Lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalas sakitu doa. Urusan sajeng teu sama gampang. Jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah.
nazar manazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamala maka laksanakeun tah kula deuk laksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan heuh nya cak teh makana lah aing munajat deui ka Allah munajat deui ka Allah nyana saakik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan senengkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat teh setan kula ieu boga pertanyaan naon aya warga kula murid kula nazar deuk sedekah ka setan nah ieu ka saha ieu setan cek gana tuh aika kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana raja lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek bener saha anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula lamun nu sok ngurangan timbangan ngurangan takaran teh eta anak kula hiji nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula loba tah anak setan bisa kadinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula nomor katilu nu deket pondok pesantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula loba teman nu kitu di ditu di Lampung di dieu mah eueuh di dieu ngaraji kabeh mantep campur main gaples etik badade di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula eta bae geus baekeun ka dinya geus tep ngaleungit setan tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan ngurangan takaran di aku anak setan jelema nu ka masjid pang pandeurina kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan aya kebenaran ustad urang kos kitu eta ge ustad anak setan berarti anu deket pondok pesantren kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan besi bengke di imah urang anak urang teu puasa goblok si anak setan sia anak dasari bae atuh bapak geus setan burung ajeuna mah anak dasari bapak geus seuri ajeuna mah dirangkul urang pasetan-setan bae cek Masya Allah ngaku jaga setan tadi ngaku ka anak-anakna etan tadi ya Allah ya Rabb. Tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana geus diulik geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna geus nyaho nyana teh bentuk-bentuk setan caritakeun ku si akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya anu nanya kiai ku nyaritakeun setan-setan bae cek cara teh pamajikan setan saha nya mah tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun ya henteu cenah aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun henteu teu jauh aing ka pamajikanana mah ngan aing ka anak namanya ho aing ka pamajikanna mah teu jauh sebab teu milu nikahkeun tapi aing ka anak namanya ho
emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun, Sabirun, Tawimun, tepan ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan. Teh mantak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae. Geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae. Datang deui ka Abah. Cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge. Cager ge. Sebab eta nu nyieun bahaya teh si Dasim. Jadi si Dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot. Ngomong ka nu ngora, ngomong ka nu kolot. Bacakan dasimun simbreukeun ka nu kolot. Lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager. Eta Dasimun. Setan Dasim eta. Geus bari mah lamun anu kolot Dasim sia. Kahiji jelema anu di bulan Ramadan ngahaja-haja buka wajib qada wajib imsak. Nomor kedua teu niat ti pentingna berangna wajib imsak tur wajib qada. Nomor katilu sahur ngahaja sahur boga sangka penting kana padahal geus berang wajib qada wajib imsak. Nomor kaopat nyana buka nganggap geus maghrib padahal encan na eta ge wajib qada engke tur wajib imsak. Nomor kalima alaman banalau ya masalasi syabananahu min Ramadan jelas-jelasan kamanehanana bahwa eta poe teh tanggal 30 bulan Sya'ban dianggap kunyana Sya'ban keneh padahal geus lebaran. Nah dianggap kunyana geus lebaran padahal eta Ramadan keneh. Nah eta teh wajib qada wajib imsak. Nomor kagenep halaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madmadah wasinsak. Jelema di bulan Ramadan wudu kemudian kekemukna kenceng teh klak ka jero. Nah atau ka irung sudah kemudian ka jero na eta batal puasana wajib qada wajib imsak. Pabatalan puasa yabtuluson biridatin batal puasa hiji ku murtad Zaid keur puasa murtad batal puasa. Na'udzubillah min zalik. Wahidin jeung haid sarwiti di bulan Ramadan puasa berbay haid batal puasa aya mani. Perintah puasa aya jol mani jatama'al muqtadi wal mani kutimal mani. Wa nipasin jeung nipas ketika sarwiti puasa nipas batal puasa. Awiladatin manak batal puasana. Au jununin edan batal puasana. Zaid di bulan Ramadan puasa aiprak edan sanajan sakedeung batal puasa. Wa bi ijma'in jeung ayan batal puasa. Sakarin ta'ada bihi mabok ngahaja-haja in ama jami'an nahar batal puasana. Sing hade urang kudu ngajaga dalam rangka puasa mikihna nu rapih heula. Selanjutnya alif tarfi Ramadan arba'atun wa hiji aya nu wajib bukana seperti nu haid sakumaha tadi nu nipas teu meunang dipaksakeun puasa wajib buka. Sanajan beuki jasa puasa lamun datang haid datang nipas tetap wajib buka.